Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejarah carios Jawara ti Gunung Halimun atanapi si Bedog Rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyai rasok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kadongeng Mang di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos aik oke komen mangga mitra. Supados teu kolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jawara ti Gunung Halimun atanapi si Bedog Rompang. Sok kabarayun sadayana. Alah, salamet sabda. Maneh teu kudu kieu? Alhamdulillah, Kang. Teu kurang naon. Nya syukur we ari teu kudu kieu mah. Akang nu lalajo mah aduh mending geus salempang hariwang. Alah, tingis maneh cilaka. Da eta atuh tarung teh kuat ka manis sakitu rongkahna. Tapi bener hebat maneh teh sabda. Maneh Jawara pilih tanding. Kuring mau kur ngabela diri, Kang. Ieu teu leupas tina padang tayungan mantenna. Kuring diparengkeun we kudu unggul. Kiwari mah tinggal hiji deui yeuh. Mudah-mudahan we atuh maneh oge bisa ngungkulan wirasaba. Nyapi doana we, Kang. Hayu ayeuna mah urang pulasara ieu layon kisuta. Urang kurebkeun, urang doakeun ngarah jongjon. Ceuk sabda ngajakan ngurebekeun layon kisuta. Dek luanna teh ngagali taneuh. Atuh gancang ngacarita layon kisuta teh geus gancang dikurebekeun. Sabada ngurebekeun layon kisuta duanana teh lajoy barulang deui ka Citamiang. Kira-kira wan cijen hari leutik duanana teh kakada tepi ka lembur Citamiang. Kadatangan teh dibagiakeun ku pupuh lembur nu kabeneran keur ngaronda we jeung urang lembur anu sejenna. Sabda jeung Kopral Abah sacicing we di pos ngadariung bari di suguhan bubeuy sampe. Kumaha jangna kisuta teh aya datang nohnan kenapa nangtang ujang. Muhun aya bah, malihan maduki kadar tarungna. Jadi aya datangnya keke. Nilik tina kayan ujang mah jag-jag belejak teu cecil teu bocil. Nyana ujang teh unggul. Enya bah sabdan unggul. Kisuta teh geus ragrag ayeuna mah. Malahan menepi ka hanteuna. Ceuk Kopral Abas anu nembalana teh. Unggul hebat atuh ari kitu mah jang. Bener-bener jang sabda teh hebat. Bisa ngarageurakeun dua jago nu geus kasohor. Nya kibar janjeung kisuta. Tah meureunan ayeuna makari saurang deui nya. Nyata Ki Wira. Muhun bah, kantun saurang deui. Saupami Bah Wira parantos ragrag mah, abdi teh moal panasaran. Tangtos kanggo abdi hiji kasugemaan tiasa ngaragrageun tiru urang jago anu tos kawentar anu tos kasohor malihan mah mangrupakeun didengkot gerombolan di Karupungur. Lamun si Ujang bisa ngaragrageun Ki Wira nganung harti Ujang teh meureun geus bisa ngaragrageun tilu urang didengkot gerombolan di Karupungur. Sugan we ari didengkotna geus binasa mah. Eta gerombolan tehan teu maceuh teuing, jeung deui bisa sagancangna ditumbas ku tentara. Sacara teu langsung Ujang tinggal ngabantu tentara ngalemahkeun kekuatan gerombolan di Karupungur. Da cenah mah ceuk beja. Nya gerombolan di Karupungur anu dumuk di Guha Coblong teh bisa kuat, bisa tangguh lantaran eta tiru urang jalma nu cari dedengkotna. Tak itu jang. Nyanya, lamun seuk eta tiru urang dedengkot gerombolan geus palastra mah geus aja binasa. Sugan we atuh eta gerombolan sagancangna ditumpas lah. Terus terang mang mah ngarasa kakataji teh ku kahebatan Ujang. Geus bisa ngalehkeun Ki Bagjan jeung Ki Suta.
Atau mudah-mudahan Ujang oge bisa ngalehkeun Ki Wirasaba. Cek Mang Ocin milu mahiran caritaan. Atuh sabda teh pada ngalem jeung pada muji we. Jeung deui dipiharep sabda teh bisa ngarehkeun Wirasaba cenah anu kasohor gagah sakti kejemjeng telenges salaku jaduk atawa dedengkot kuromolan. Nya mudah-mudahan we. Abdi teu tiasa saenggana ngelehkeun Bah Wirasaba. Sok sanaos abdi kedah narohkeun pati. Tapikeun abdi bakal sajabajoang. Lianti hoyong ngaragragkeun eta Bah Wirasaba. Supados keran abdi ngelebet. Abdi ge santeuna tuh tiasa ngabantos tentara supados ari tos teu aya dedengkot nama panginten tiasa ditumpes. Terus terang Mang mah kataji ku Ujang teh. Ujang teh jawara anu sajati, teuneng ludeng, jeung deui hanteu dipake kajahatan, dipake tutulung ka sasama. Sok komo gaduh maksad pikeun ngarubuhkeun dedengkot goromolan. Pokona mah jempol Jang. Nedapi doana we ti sadayana. Mudah-mudahan jisim abdi teh tiasa unggul, tiasa ngalehkeun Ki Wira. Nya Jang karunya bisi geus tunu jeung deui kapan geus tarung mah pasti bakal capek. Hayo urang gai mah ayeuna mah Jang. Nya kudu direureheun. Kudu sagancang disarekeun. Bahijan ngajakan sabda sagancang nawe cenah balik ka imahna. Lantaran pasti sabda jeung eta Kopral Abbas teh pasti bakal capeun sokomo sabda man geus tarung. Teu talang keduanana teh nuturkeun pupuh lembur. Ngadon salare di we di imah eta pupuh lembur. Tundanganan di kampung Citamiang ayeuna mah urang caturkeun di Kadupungur. Bah Wira harita teh anu nyaho lamun kisuta teh arek nyumponan kana panangtang ti sabda. Manehna teh nunungguan we. Malahan menepikeun kaliwat tengah peuting acan salare. Ayeuna aya ku kebal-kebal teuing si Suta teh sapira ge. Nyang hareupan si sabda. Jago kamari sore anu can boga ngaran. Terus terang abdi masa lempang inggis we Kisuta teh ngalaman teterer jajaten sabertos Kang Barjan. Margi sok sanaos eta si sabda teh jawara anu acan kasohor bah. Tapi kabuktian geningan Kang Barjan tiasa ragrag. Mana kitu oge eta si sabda teh sanes jawara biasa. Tapi sok sanajan kitu keur dewek mah boga keyakinan. Sabira aku si Suta teh eleh ku si sabda euy. Dewek nyaho kana pangabisa si Suta. Lain handap-handap euy. Sadada ieu iwal ti dewek anu bisa maruhkeunana teh. Tapi nah atuh nepikeun ka wayah kieu. Ki Suta teh acan mulang bah. Abi masa lempang. Eta Ki Suta teh eleh ku si sabda. Ceuk Jangdir jami lumairan caritaan. Jangdir ja anu apa lamun Ki Suta teh menang panangtang ti sabda. Manehna teh melang hariwang lantaran nepikeun ka wayah kiwari cenah. Eta Ki Suta teh acan aya mulang. Nya euy nah atunya. Nepikeun ka wayah kiwari si Suta teh acan mantog dah. Keun we urang dagoan sakedeung deui mah. Ceuk Bah Wira masih keneh penasaran keun we cenah ari ditungguan sakedeung deui mah. Basang geus riwat ti canari. Eta Ki Suta teh acan aya mulang bae puguh we atuh Ki Wirasaba kanca teh manehna teh beuki kaget. Nah cenah Ki Suta teh eueuh mulang. Buah-buah ngaranapan kajadian anu teu dipiharep. Sokomo basa wancing geus isuk-isuk. Ki Suta teh acan aya datang beuki we atuh hariwangna teh. Cilaka euy. Didagoan nepikeun ka isuk-isuk. Ki Suta teh eueuh mantog. Buah-buah ngaranapan nasib jika si Barjan kateterale jajaten ku si sabda euy. Nya bah. Aduh. Cilaka atunya. Tetela teh si sabda teh teu nyangka tingkat pangabisana luar biasa bah. Nah jago ti mana cenah bah? Eta si sabda teh nya duka teuing. Abah gitu apa di mana-mana nama. Nu jelas si sabda teh lain jawara biasa lamun kitu mah. Lamun zeuk bisa ngarubuhkeun si Suta mah euy.
Nya bah, lamun dugi kas kisuta eleh mah nganung harti eta pangabdi sabda teh lain bantrak-bantrakeun. Ngan bae anu can kaharti mah. Naha bet hayang ngajajal kibarjan jeung kisuta sagarupa. Naha manehna teh keur nguji pangarti kitu. Keur mentes pangabisa. Wah atuh. Abah ge meureun bakal ditangtang bah. Kapan abah ge kasebutkeun jago anu geus kasohor? Bisa jadi euy. Abah ge bakal ditangtang ku eta si sabda teh. Kumaha? Saupami abah ge kengeng panangtang eta ti si sabda. Nah bakal didatangan bah. Lamun eta si sabda wani-wani nangtang ka abah, ya pasti ku abah ge bakal didatangan euy. Atuh era lamun nepikeun ka nolakan apa nangtang, keur abah salaku jawara euy. Cadu mundur, haram pikeun ngejat. Sokomo ieu ditangtang-tangtang segala yang ngajajal. Nya bah, ngan bae abdi mah hariwang ku kasalamatan abah. Inggis abah cilaka. Sokomo kapan? Kibardan jeung kisuta teh dugi ka ajal binasana. Tanung harti tarung teh sapaehna bah. Nah, ari sia direjak. Teu percaya kana kaebatan abah. Kapan sedera ieu teh can aya jago jeung jawara anu bisa ngaragragkeun abah. Can aya anu bisa mabakan kana kasaktian abah. Sia montong salempang. Nya tetep we bah. Najan abah geus kasohor gagah sakti, ari kangaran anu jadi anak mah pasti bakal melang hariwang. Inggis abah teh cilaka. Ku kituna lamun nya abah ditangtang ku eta si sabda. Terus nyumponan kana panangtangna, abah datang ka itu ulah sorangan bah. Leuwih hade ge mawa balad. Ari loba balad mah dina abah cilaka oge loba anu nulungan. Jeung di saanjana mah abdi mah teu satuju bah. Abah nyumponan kana panangtang eta ti si sabda teh. Keur nahonan atuh? Kapan musuh urang mah nyata tentara bah. Jadi taya hartina lah yang hareupan si sabda mah. Kitu cenah cek jang direjamah manehna teh hariwang malang ku kasalamatan nu jadi bapana. Lamun seug cenah eta sabda ge sarua nangtang ka bapana. Leuwih hade ge cenah entong diladenan. Keur mah kapan taya hartina nanaonan. Kapan musuh anu kudu dising hareupan mah taya lian ti tentara. Tapi keur abah mah eta ge penting deuleuh. Piraku lamun meunang panangtang diantepkeun. Dikamanakeun harga diri abah. Jeung deui abah guru males pati. Kapan gara-gara si sabda. Abah teh kalengitan balad nu bisa diandalkeun. Si Barjan jeung si Suta. Ya kadewe atuh bah. Mun sik abah kudu adu hareupan jeung si sabda mah, abah kudu waspada. Ulah nepikeun ka eleh. Cek jang dirjahan teu papanjangan. Laju we ngaleos. Sedengkeun ari Bahwira mah masih keneh ngaulang. Mikiran nasi beki Suta jeung deui mikiran sabda. Nah bener cenah ki Suta teh geus ajal binasa. Keterele jajaten ku sabda. Tapi cenah can karuhan ki Suta teh kudu ditungguan we. Basa ditungguan ku Kiwira nepikeun ka sore. Tetela ki Suta teh eueuh mulang. Puguh we atuh beuki gede kayakinan lamun ki Suta teh ngarenapan nasib anu sarua jiga Ki Barjan. Basa Bahwira keur badami jeung anak buahna. Cenah rek teangan we ki Suta teh. Kaburu aya salah saurang anak buahna anu laporan. Punten bah. Abi kengeng surat dia. Sapertos anu kamari. Buah-buah bareng marupikeun saratang tangan ge. Cikan kariekeun euy. Nah benar kitu eta teh surat panangtang. Cek Bahwira jadi panasaran song atuh surat teh diasongkeun. Gap ditampanan ku Bahwira laju dibaca. Tetela eusi surat teh mangrupakeun tangtangan keur dirina. Katingali Bahwira teh panonna mani buncelik. Kuntuna mani kekerot nafsuna jadi nganggu budak. Lantaran eusi surat teh lain ngan ukur tangtangan wungkul. Tapi eusina mangrupakeun hinaan anu diantarana teh kieu. Lamun seuk cenah Bahwira hanteu daek nyumponan kana panangtang sabda. Geus we cenah dianderok eureun jadi jawara, ulah jadi jadu goromolan. Jeung deui lamun nya jago mah kudu datang sorangan. Teu meunang mawa balad, saurang-urang acan. Lamun seuk datang mawa balad atawa mawa pasukan, sarua jeung jago kalapetong cenah. Rajeun wani kudu mawa batur. Kitu di antaran we basa kalimah panghinaan teh. Ari eta surat panangtang teh sanyana nama dijieun ku Kopral Abbas.
Kopral Abbas tina nyieun eta surat teh beda jeung anu dicieun ku Sabda. Dilebihan we cenah aja. Ngarah mancing amarahna Bahwira supaya daek nohonan kana Panangtang bari henteu mawa balad teteh lah. Eta tareka Kopral Abbas teh ngabuahkeun hasil Bahwira teh kapancing amarahna. Malahan manggeus teu mikir itu jeung ieu. Laju we atuh bebeja ka sakabeh anak buahna pon kitu deui ka Jang Dirja. Penting engke cenah bakal init pikeun nyumponan kana Panangtang Sabda anu geus ngajak ijen jajaten petutunggalan. Kurang ajar. Si Sabda geus wani-wani nangtang kadawe euy. Malahan manggeus wani ngahina. Kukitu nang ge penting. Dewek bakal untang arek didatangan tah si Sabda teh kudu ngojor euy. Oh, jadi eta surat teh Panangtang jang Abah. Lamun Abah keukeuh bakal nohonan kana Panangtang eta si Sabda, Abi bakal milu bah. Pon kitu di Abi sabaraha kanca moal ngantep Abah init sorangan. Mohon mah, bios ulah nyalira. Keun Abi bade lalajo we. Sareng bilih aya kitu kieu mah tiasa ngabantos. Montong aya nu wani coba-coba nuturkeun suka memilu euy. Dewek arek init sorangan. Lamun nepi ka dibaturan ku maraneh, harga diri dewek dikamanakeun. Geus pasti dewek teh bakal leuwihina. Dianggap jago atawa jawara anu hanteu nyatria euy. Jang Dirja jeung sakabeh anak buahna teh hanteu bisa kukumaha. Da puguh geus apa deui kana adatna Bahwira. Lamun geus nangtukeun sikap atawa kaputusan teh teu bisa diganggu gugat, teu bisa diugat-ugat, geus kudu diturutkeun we ka hayangna. Keun urang tuna Bahwira anu arek tatan-tatan bikin init nyumponan kana Panangtang Sabda. Ayeuna mah urang caturkeun di Sabda sanggeus mikeun surat Panangtang. Laju we atuh ngajuju ka tempat nu basa kamari Tarung jeung Kisuta. Eta tempat teh dianggap tempat anu strategis, lian ti tempatna lega. Eta tempat oge jauh ka itu ka dieu. Jeung deui bisa meratikeun ningali musuh ti kajauhan. Tepi ka eta tempat kasampak aya Kopral Abbas. Kumaha euy? Da surat teh geus dibikeun? Atos Kang. Mudah-mudahan wae atuh Bahwira teh nyumponan kana Panangtang ti kuring. Ari ceuk pangrasa Kang mah pasti Bahwira teh bakal datang euy. Lantaran kangaranan jawara. Ditang-tang ngebeakan mah piraku cicing atuh. Wangkaning ku Akang teh ngahaja si surat teh lian ti Panangtang. Tapi aya panghinaan. Hahaha. Kabayang we bisa kumaha teuing amakna tah Bahwira teh. Kumaha kitu Kang? Bet aya panghinaan sagarupa tuh. Hahaha. Kieu itu ya. Ku Akang teh ditulis dina ta surat teh kieu. Cete lamun Bahwira henteu datang, henteu daek nyumponan kana Panangtang geus we diandrok ulah jadi jawara eureun jadi jadu kuromolan. Jeung deui saupama datang mawa balad sarua jeung jawara kalapetong. Tah kitu Sabda. Ai. Nah ari Kang Abbas aya ku kaleuwih atuh. Ih, kapanan ngaranna oge politik atuh. Supaya eta Bahwira teh aya datang. Jeung deui datang teh ulah mau pasukan atawa mau balad. Pokona mah dijamin datang lah ari ceuk Akang mah. Nya tuh mudah-mudahan we Kang. Penting ieu eta Bahwira teh aya datang. Oh nyaon kadewe kade lantaran Bahwira teh geus kahudang amarahna. Bisa wae engke dina dar tarung teh geus moal asa-asa. Pasti hayang sagancangna ngarubuhkeun maneh. Sagancangna mayahan maneh, ku kitu maneh kudu hati-hati. Nya Kang. Penting ieu mah kuring kudu leuwih waspada. Lantaran lawan anu bakal disengheurepan teh lain ngan ukur jago silat tapi ahli dan ilmu gaib cenah mah. Ku kituna memeh Bahwira datang. Kuring butuh waktu bikin mujas medi ya. Nya sok-sok we ari rek mujas medi masing jongjon. Akang marek nungguan ke di luhur. Bari merhatikeun bisi-bisi eta Bahwira teh datang. Biasa we dibere kode. Lamun Bahwira datang sorangan, ku Akang bakal dikeprokan. Tapi lamun Bahwira datang jeung pasukanana, ku Akang bakal dihuit. Ya tuh, Akang rek kaluhur lah yeuh. Sok sing jongjone ari rek mujas medi heula mah. Ceuk Kopral Abbas laju wae ngaleos init kaluhur. Sedengkeun ari Sabda gek diuk sila mani meneko. Laju wiridan geus reng sewiridan
diteruskeun ku Rep Sidakep Sinuku Tunggal, mateni babahanan catur dria si Rebudi Cipta Rasa. Sabda teu nedapi tulung we ka nu Maha Agung, nedapi tuduh ka nu Maha Weruh, nggoning dina ngungkulan musuh, basa keur anteng menekung. Dak dumadak ngeng kadenge aya soratan pakatinggalan, kan baik eta sorate ukur kadenge ku sabda wungkul, kawasna bae kadenge ku ceuli batina. Ari eta sorat eta yalian ti sora uyutna jeung sora anu jadi bapana. Manusa mah eueuh anu gagah jalu, sanajan bisa nerus bumi ngukir langit oge, pasti bakal bogal apes, pasti aya lemahna. Kukituna najan yang harapan musuh anu dianggap gagah, ulah arek honcewang, ulah arek gimir, tapi gedekeun kayakinan. Ingat, ilmu teh aya dua jalur, aya anu sumberna tina johar awal, aya oge anu sumberna tina johar pirit. Ari eta johar awal teh ilmu kasalametan jeung kasampurnaan, wes tuning la haula teh. Sedengkeun ari johar pirit mah ilmu kapalsuan anu sumberna teh tina kajinan, cahya kapalsuan anu mata kesilo, anu nemongkeun kagagahan kasaktian jeung kagampangan dina urusan dunya. Hawana panas, kaituna mata kecilaka, bakal kasarat jeung kaseret, kabawa kana alam anu poek, anu kacida poekna, kacida sangsarana. Jadi kade, kudu sing yakin ka Gusti anu Maha Suci, kudu yakin ka sajatining diri. Ieu Abah sabda rek merepe piring kade, sing ati-ati jeung waspada, jeung deui pikeun ngungkulan ilmu istijrad mah aya deui iwal ti ku kabersihan hate. Bener, kudu ku kayakinan kana diri, yakin kana sagala sumber kekuatan, sumber asal muasal. Singa de ulah ngarasa diri gagah, ulah aya saeutik oge rasa sombong, jeung deui ulah aya nafsu kade sabda, ulah kapancing eta amarah. Lamun segetarung make amarah, atawa yang harapan musuh make amarah, tangtu maneh teh bakal cilaka. Sakitu ti Abah mah sabda. Kitu cenah ceuk eta sora uyut jeung bapana sabda teh. Teu les eta sora teh ngiles deungit tanpa labi ilang tanpa karana. Atunya sabda teh beundah katempo panonna kekereceman jika nu tasudang sarewe. Geus kitu mah muteurekeun paneutupna ka sabodeureun eta patempatan. Geus kadenge sora jangkrik jeung cih-cih patarik-tarik, sora gaang menerehang, wan Ciberang teh geus kaganti ku wan Cibeuting. Geus beuting geuningan teu karasa. Ieu teh ngadenge suara uyut jeung suara Abah anu ngapagahan aing dina nggoning yang harapan musuh. Nya bener, selama aing teh kudu gede kayakinan, kuat kayakinan ka Gusti anu Maha Suci, muntang kana karsa anu Maha Kawasa. Oge ceuk Abah mah lamun tarung teh ulah kapancing amarah, cendekna ulah make hawa nafsu. Bener, kudu sadrawe sumerah kana karsa anu Maha Kawasa, dibarengan hate bersih sejang ngabela diri. Kitu cenah ceuk gerantes hate sabda teh geus kitu majung cengkat, lantaran kadenge sora kopal Abas anu kekeprok nganu ngarti musuh anu di dadagoan teh geus datang. Bahwira geus aya datang ka eta patempatan. Euleuh mitra waktos negering parantos nyekapannya. Cagela urang tuna jajar carita Jawarati Gunung Halimun atau napisi bada gerompang dugi ka dieu. Ulang teraskeun dina sari anu salajengna. Mang nuhunkeun dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna dina sadaya kakiranganna mang. Saheulaanan unur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak